Assalamualaikum. Kumaha kita jawab di dapur, di deuleu teh. Sugan ke saha hana suaing dijawab si Haji. Aya nu kitu aya? Mana jawabanna? Kedua rahmat disebut hain. Ganjang cerita ya, rek nyontohan siapa? Kata Pak Polisi langsung nanya, mohon maaf Pak, perjalanan terganggu, ada pemeriksaan surat-surat, tolong STNK-nya diperlihatkan. Katanya ke STNK, abdi udah tok kita dia, dina pesak eueuh ya, dina peci mobil eueuh, dina mobil di dia eueuh, aduh, poho, abdi cicing bae kan. Boga dosa hadapan polisi lungguh bae. Pak, hapunten. Ieu abdi rek ngaji ka Banjar rusuh, boro-boro inget kana SIM jeung STNK, ceuk polisina SIM-na tuh. Kodok-kodok deui eueuh. Da biasana SIM jeung STNK mah tara jauh bagaikan Ukrin dan Ikin. Betul. Geus dua salah tah. Pak, punten. Abdi rusuh rek ngaji ka Banjar boro-boro inget kana SIM jeung STNK bakat rusuh kolor ge pahili aing jeung pamajikan. Wah, kata Pak Polisi, ini pelanggaran berat, tilang. Keluar ta buku beureum di dieu. Barang rek ditilang mah abdi keluar ti mobil. Bari kamari mah teu kos kieu dandanan ge gaya make jubah dua nu kos Batman jika dia dipake. Bat nyamuk pakai dia. Lanjut Bu. Erek nyantoan contoh letik syafaat di dunia, pertolongan itu nikmat komo di akhirat. Barang abdi turun, di belah ditu aya polisi keneh. Rada kieu we ka abdi teh serab meureun rada katempo asa-asa. Kita ngomong setukul ya. Ayo barang geus deket, geus katingalieun abdi jelas. Cek Pak Polisi keneh. Kang Haji rek ka mana? Cicing dengekeun bae. Subhanallah. Barang ditingali ku abdi. Pak Kasat Lantas gunungan anu kabeh di dinya. Kabeneran sok ngaji di tempat abdi. Aduh, komandan, iya rek ngaji ka Banjar, aing disetop ku si eta tah, si eta. Waktu langsung cek komandan, dek sini deh kamu deh, kamu tahu nggak itu siapa deh? Oh sih, apa? Itu solmet komandan, solmet Filipin. Lepaskan, rek ngaji, lepas. Cina kumana rek disetok teh naon ngan maneh kudu ngawakilan ngaji kan itu akmu. Bisa. Lepaskan. Aduh. Barang geus dilepaskeun teh asup tak kuring kana mobil. Aduh. Barang mobil starter teh komandan sekedap ngaji sekedap nggak obay siapa duitnya nambihan dina kanggo bensin dibuka teh sejuta nggak salah diberi duit nggak ada di dunia kita mendapatkan syafaat litik, ayat pertolongan litik di dunia
mana komo ketika urang ke di akhirat di saat manusia timimiti Nabi Adam lebih ke umat Nabi Muhammad tupang letikna dikumpulkan ku Allah di hiji alam nu diaranan mahsar. Dalam kitab disebutkan mahsar, alam yang begitu maha dahsyat. Panon poe 7 jarak nu sakitu deketna. Tanya ibu rek amal nu mana nu nyalametkeun ka urang dina eta saha? Repeh ke rumah saya Kang, geus boga amalna can. Cek bapak teh boga, aing ladang salat, alah sia lohor jam 2. Aya nu lohor jam 2 di dia aya. Mana jam mana? Cek ibu teh boga duit ladang sodako susu sesa. Eta mah keur beuli panon jeung tempona ge. Demi Allah tidak akan pernah lunas. Kita yakin kalau tidak ada pengakuan sebuah syafaat dari baginda kita Rasulullah, jauh kene urang kana menang syafaat. Allahumma sholli ya Rabbi alaihi wasallim. Allahumma salli ya Rabbi mudah-mudahan ku hadirna urang penting ieu di pangajian urang menang kasalamatan dunia jeung akhirat. Amin. Hara yang selamat proses diri. Maka saha nu dijamin ku Allah menang kasalamatan, tidak ada lain yang sudah mendapatkan jaminan adalah para nabi, para rasul. Ketika kita bertanya nabi dan rasul yang sudah dijamin oleh Allah, ketika kita jadi nabi dan jadi rasul sudah hal yang mustahil dan tidak mungkin. Betul apa betul? Maka Allah berfirman kan tidak ada sebaik-baik kita bersama di akhirat ma'alladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wassuhada'a wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Maka ketika urang hirup di akhir zaman hayang salamet hiji kuncina yu'minuna billah, iman perkuat ka Allah. Kuatkeun sing kompak insya Allah. Kumaha bu carana nguatkeun iman urang? Lobakeun datang ke majelis ilmu, amin. Lobakeun urang hadir di majelis zikir, amin. Aya rotinan pengajian di dia aya. Osok didatangan. Ngaji, kuatkeun iman. Di lemur abdi sok aya nu kieu, ibu rek ka mana? Rek ngaji ka Pak Kiai, ka Pak Ajengan, Pak Ustad. Ngomongna kieu, sia ngaji we unggal poe kalakuan teu dek bener. Sok aya ngomong gitu aya. Jawabna kieu, aing ge nu sok ngaji ka Kiai, ka Ajengan, Senenan, Salasaan, Reboan, Kemisan, kalakuan hayang bener teh hese, komo sia mah tara moal benerna ge. Betul apa betul? Nu sok ngaji wae hayang hirup bener teh hes. Si tarik meka dengeun. Hayang hirup bener teh hes komo nutar moal modar wae. Yuk kita hadir di majelis ilmu, amin. Kita tensi ukur keimanan kita. Terkadang kita kan ngetes tensi, diperiksa di dokter 60/90/60 puyeng, itu tanda darah orang lemah. Tapi sekali-kali kita kontrol keimanan orang lemah ke. Ibu pernah darah rendah? Pernah darah rendah? Naon karasana? Pusing, kaloyongan, leles. Di jalma lemah iman ge leles, diajak salat leles. Aya di dia nu heses ka masjid salat teh aya. Di dia aya masjid teh. Hati rek nanya, Kang, sabar aja jar lohor. Jujur para jajar.
Dua jajar apa duaan ngajajar? Mulai penyakit kepanggih ya. Duaan ngajajar. Enggak setengahnya lohor bisa nyebut di kantor kene, di bengkel kene, di sawah kene, di kebun kene, maghrib geus mau istirahat para jajar. Dua, oke. Isa pasti turun. Setengah ya. Abdi yakin mun maghrib ukur 2 jajar, Isa ukur setengah jajar, subuh dijamin tinggal imam jeung karpet. No adan eta no komat eta imam eta makmum eta borongan. Siap minuhan masjid, siap? Siap. Kadang-kadang orang kan ayeuna subhanallah abring-abringan dengan berokah tadi tu kadi ari masjid kosong ngimpi eta. Ah, betul apa betul? Kuatkan iman. Karena ketika keimanan seseorang ngedrop, tingali HP urang lamun teu dicas terus 70%, 50%, 40%, lama tidak dicas ngedrop. Begitu pula keimanan lamun teu dicas ku urang datang di majelis ilmu, ngadeukeutan kiai, ngadeukeutan ulama, bisa ngedrop urang. Nauzubillahi min dzalik. Ketika ajal datang iman urang keur ngedrop. Nauzubillahi min dzalik. Siap ngaji, siap? Insya Allah. Ayeuna kang dampak ketika umat ngajauhan ulama, ngajauhan kiai, pengajian tepati didatangan kang, kebodohan nampak di mana-mana. Betul apa betul? Lamun umat geus bodoh kang, rungkat. Rungkat Siti. Rungkat. Maka kuatkan akidah, kuatkan keimanan, maka dampak tina kabodohan umat ayeuna. Nauzubillahi min dzalik. Ketika umat jauh di ulama, jauh di kiai, jauh di pangaosan, akhirnya ketika umat geus bodoh tentang tauhid, lemah akidah, dangkal keyakinan, ruksak. Dan ini dibuktikan waktu Covid kamari kan. Dia Covid tapi ka Bogor kamari ka dia. Aya Covid ka dia. Hese duit hese. Atuh sarua di Tasik. 2 tahun. Abdi rek nanya ka urang Bogor, usum Covid kamari percaya teh kana aya Covid? Nuk bebas. Percaya teh? Erek percaya pek teh percaya kajeun da lain rukun iman ieu. Percaya teh? Sok sing tegas, henteu percaya. Percaya teh? Beulah henteu. Bebas banget. Da lain rukun iman. Percaya pek henteu. Ngadugah kos di lemur abdi. Loba jalma teu percaya karena ayana Covid, tapi dia sangat percaya karena bantuan Covid. Aya nu aya. Sarua garobloknya. Karena Covid teu percaya teu ka bagian bantuanna edan. Aya nu kitu. Bahkan di Tasik aya nu leuwih songong deui ngomong kieu. Teu kudu sieun ku kopi, sieun mah ku Allah. Paeh mah lain ku kopi, ku Allah. Eta jalma ngomong salah apa benar? Paeh mah lain ku kopi tapi ku Allah. Eta jalma ngomong salah apa benar? Hah? Disebut benar ya benar, disebut salah salah. Kalau lihat dari kacamata ngomong syariat itu salah. Tapi kalau berbicara hakikat, oke, kita sepakat betul maut malain ku Covid tapi ku Allah. Tapi lo menepikan jadi keyakinan itu bahaya. Pae malain ku Covid ku Allah, oke. Ibu lamun boga keyakinan gitu, nyebrang jalan tong make cilak-cileuk modar malain ku pusok. Nah, kurang aja tauhid sakedeuk. Atau ibu teh nyebrang jalan, teu make cilak-cileuk, lempeng bae dicebarna. Wih, itu elak ku Allah. Dibayar modal. Karena dia tanpa syariat. Kita tuh umat makom syariat.
Karena kata firman Allah di dalam Al-Quran, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ayat syariat lakukeun eta teh hayang duit usaha, hayang cager berobat. Betul apa betul? Bisi aya zaman nu kieu ngomong kan. Ibu teu damang mohon teu ka dokter engke ku Allah cager ge cager. Itu jalma lain bertauhid, jalma weureu tauhid. Apa yang benar? Tedamang berobat, bawa ke dokter. Can sehat, aya dokter spesialis. Can sehat, aya dokter ahli. Bea kene syariat, aya alternatif. Kade di alternatifna. Terapina ayeuna lo bau kau ka kade. Iya mah di Tasik aya jalma pinter. Ngubaran nyeri huntu teh, nu nyeri huntu na cingogo, nu ngubarana nancepkeun paku dina kusen. Naon hubunganna kusen jeung huntu? Ieu gara-gara bodoh kan, korban kebodohan. Atuh kamari usum kopi 2 tahun, masya Allah Kang jempri. Abdi keur di pasantren pada datang pengusaha gede, pengusaha leutik. Kang Haji kumaha ieu teh ekonomi sulit duit hese. Cek aing boro-boro sia aing mau balik rungkat. Pengajian di Bandung cancel, Cianjur cancel, Jawa Tengah cancel. Aing cicing we di imah 2 tahun. Mana di lembur wah nu payah-payah acan. Ketika ekonomi sulit, duit hese, datang virus kabodohan, gaul we jeung tukang dudukun jadi tak? Betul apa betul? Cek balad dan sok ngadukun teh mulai virus ya. Weh. Zaman ekonomi sulit dia, ekonomi sulit duit hese, dagang tuh usaha tuh kudu make samara. Nah, virus kan. Ngomongna make samara, emangna nyayur. Cuk beja aya jalma pinter di belah kidul bring. Sepanduan sepenting ka kidul. Cuk beja aya jalma pinter di belah kaler. Dor teh nu didatangana dukun. Dukunna pinter kiwari mah marake jubah. Aya nu kitu aya. Disorban. Kadang-kadang kita bingung Kang ayeuna atribut kiai jeung atribut dukun pahili. Atuh heuh tukang lewakan tuyul make jubah. Bu, cek dukunna teh datang, usaha kos kiwari, kudu make samara. Kade. Lamun usaha hayang maju kade Jumat Kaliwon engke kudu mesek dawegan nu Malik Ngidul. Naon bedana jeung nu ngaler goblok sia? Betul apa betul? Ku bodoh mah diikuti. Cuk duku namun dagang hayang payu kade Jumat Kaliwon siapkeun sasajen 2023 ngurus sasajen. Artinya orang Bogor sasajen. Atuh eta nu sok dina naon ngaranna? Nampan, cempeh. Cuk dukuna teh siapkeun kade menyan 7 rupa, menyan bodas, menyan koneng, menyan ungu. Rujak 7 rupa, rujak cuka, rujak kalapa, rujak leho. Kopi 7 rupa, kopi pahit, kopi manis, kopi gin, kopi luwak. Tapi rajubuhan jurik nepi ka 7 rupana. Di Bogor jubuhan mau balik. Oh hiji-hiji aja. Jadi mulia kene jur. Lain nyindiran lain. Lain nyindiran panitia sanes jutaan tuh. Ngan singgap lek ka era. Atuh juri bae 7. Bu. Kira-kira jalma rek nyembah setan menyan ditancepkeun keris, menyan diseungeut kaling ka Allah mah. Coba beleduk menyan diseungeut. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu
paling naon dibaca, paling naon dibaca, paling nu dibacana bolu kukus ngapung kaluhur, kaluhur kasang lemur kahandap kasang batar, sang batara negara numpa sang batara negara numpi kahatur mah nu ngagegeh dina tangkal kai monyet tuh nu ngagegeh dina kai mah sing kompak mah tempat dia naleuna kahatur mah nu ngagegeh dina hulu cai keuyeut bang kali 55 gobang bangkong di tengah sawah itu bang bagi guru-guru sekolah desa saban pe diajar jarum para ginga putri nu garis tiling tingpak bapak sia bagi tumpak tong diapalkeun sia teh begitu mah uing ge menang hese ngapalkeun khusus para gi pidato korban kebodohan pana koncina mangaj sing kompak ngaj. Kalau saja COVID-19 tidak begitu berbahaya, virus kebodohan bodoh tentang tauhid, ruksakna akidah manusia, dan inilah Rasulullah diutus ngabenerkeun akidah. Karena ini kunci. Bahkan lamun COVID-19 kan resikonya ukur maut, tapi iya dampak kabodohan umat, virus bodoh ini lebih berbahaya bahkan daripada kebodohan umat ayeuna. Subhanallah, berdampak kang ada pergeseran nilai-nilai agama di kalangan umat Islam. Betul apa betul? Nilai agama mulai dikapinggirkeun ayeuna kan. Kita percaya bios dibukaskeun bahwa nilai agama di kalangan umat Islam ayeuna mulai dieueuh-eueuhkeun. Ngakuna Islam nilai agamanya sudah tidak ada. Abdi rek nanya ibu-ibu. Bu, ibu, abdi pada naros pada dijawab. Keluar tina hate sanubari jawab jujurnya. Ibu lamun boga budak parawan kabeneran awewe. Umur 20 tahun 2 hiji memejeuna rumah tangga. Aya nu ngalamar ka budak ibu duaan, nu hiji ujang santri nu make sarung kos kuring, nu hiji PNS, rek milih mana? Aing menikah denge dina ceulik PNS. Dan ini bukan hanya terjadi di Bogor. Setiap kali abdi ceramah rek di Tasik, di Garut, di Cilacap, di Bogor, di Banten ngomong kos tadi, ibu mun boga budak parawan nu ngalamar 2 hiji santri.